enjing para pamirsa, uih deui sareng Abdi Azahra Putri Mulyana. Pamirsa, saha nu teu kenal Taylor Swift, penyanyi berbakat di negeri Paman Sam. Kamari Taylor Swift ngadakan konser di Singapura. Naon kalanjutanna? Ieu wartana. Badan Pusat Statistik atau BPS nyatet datangna wisatawan ti Indonesia ka Singapura melonjak dina Maret 2024. Lonjakan pelesir eta dipicu ku kitu kaayaanana sagala rupa konser internasional anu dihelat di negara kasebat. Salah sahijina Taylor Swift. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti nyarios datangna wargi RI ka Singapura ngehontal 118.000 jalmi. Angka ieu ngahontal 17,20% di total wisatawan anu ngalakukan lalampahan luar negeri dina Maret. Nyaeta 681.540 genep. Kunjungan 681.540 genep wisatawan anu indit ka mancanagara Maret ngaronjat 4,85% dibandingkan Februari 2024. Atau ngaronjat 7,45% dibandingkan Maret tahun katukang. Secara akumulatif, wisatawan Indonesia anu inditan ke mancanagara ngahontal 2.185.800 genep salila Januari ti Maret 2024. Angka ieu ngaronjat 15,75% dibandingkan periode sarua tahun katukang. Taylor Swift sorangan ngayakan konser di Eras Tour di Singapura salila genep poe dibagi 2 minggu. Nyaeta 2 nepi ka 4 Maret 2024 sarta dituluykeun dina 7 sampai 8 Maret 2024. Singapura mangrupikeun kota anu paling seueur konser Eras Tour di Asia Pasifik, sareng hiji-hijina di Asia Tenggara. Eras Tour edisi Singapura dilaksanakan di Stadion Nasional anu kapasitasna kira-kira 50.000 urang. Kucara eta aya sekitar 300.000 tiket kanggo konser genep dinten Taylor. Sanajan kitu jumlah ieu teu sebanding kana minat anu loba pikeun di Eras Tour di Singapura. Disebutkeun yen hampir 22 juta jalma kadaftar pikeun ilubiung dina meunang tiket Eras Tour Singapura. Channel News Asia ngalaporkeun yen pamenta pikeun penerbangan sareng akomodasi di Singapura naik 30% salaku hasil tina konser Eras Tour Taylor. Sakitu wae warta ieu. Abdi Azahra Putri Mulyana hapunten diri hatur nuhun wilujeng beraktivitas.